Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhyar. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi 'abdini mahabbataka wa ma'rifataka wa 'atini ma kana anama. Ala dinina wa la kulliyatin sholihin hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Summa ila silsilatu qadrina sabani ya ma'asur ila jami'a turki usulun ila hadrati sultan ya awliya bersenadam Qudya alamina sayyidina syabdu qadrina qadama wa sayyidina baidin wa sayyidina Muhammadin wa sayyidina Tuhan Muhammad wa sayyidina Syahmu wa bataji alibi wa sayyidina Muhammad wa sayyidina wa sayyidina wa quri wa sayyidina summa ila malikin hadha kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali urang ngabahas tentang penyakit numpang bahaya di manusia ngalahirkeun penyakit batin sakabehna. Bisa ngalahirkeun kesombongan jeung sajabana nyaeta penyakit tolong. Aya lolong itu bisa nempo, itu bisa nempo teh mata ti gugurus. Naon lolong di dinya nyaeta lolong basiroh mata batin. Jadi lolong anu pambahayana nyaeta lolong anu dina hati we dina jero dada sehingga nimbulkeun permasalahan sifat-sifat goreng lainna seperti sombong, takabur. Mulai Inggris baheula lolong mata batinna sehingga sehingga teu patuh ka saha ka Gusti Allah. Hingga nimbulkeun sifat nanti takabur gitu. Dina lahirna sifat takabur eta atau kesombongan eta ngelahirkeun sifat-sifat sanesna iwat selain seperti tulul amal oge naon deui syirik gitu kan, ria gitu kan, iri, pedih, dendaman gitu kan. Jadi akar masalahna alatan manusia bodoh karena urusan pangeran hatina kamaripatan. Paling penting ilmu tentang kamaripatan awaludin marifatullah, sehingga jiwana dijajah ku sifat nafsu anu poe lain kemarin seperti kumaha cepangan sabah hati ibarat ente sifat madgunah nyata karacideuna lamun pinu pukaran cahaya hidayah jeung marifat mau bisa mantul hati jadi lolong tuh mah baru karena ke di dunia maisatan donka zaman ngalis dina zikir hirup nambah karungsi heureut jeung sateh sanajan loba harta atau loba kana teh loba lubuk sagala rupana turunan loba lain jadi bener turunan teh sakabeh turunan teh jadi naon ahli maksiat. Oke di akhirat kumaha bakal diundangkeun dina kayaan naon dina kayaan telempo sata-sasat dina jalan ka surga disuksul kana jurang neraka. Kumaha kamari masih solusi jeung metode bang nanti ukang nanti hukumna nanti carana urang merangan nafsu. Maka cetuan saya obat nanti obat utama nyata zikir nopatindu nyata zikir zahar jeung robi oma kita mulai sampaikan pohon. Sabab penyakit hati moal cager ku saukur misalkan bacaan kitab, sekolah luhur, teori otak mah kumaha hukum ngalawan nafsu mukhalafatun nafsi nulayan kana kahyangan nafsu nu pete nyata fardu ain nyata sata kasub kana jihadul azim jihadul akbar ya. Terus kumaha carana cenah teh nyata taskil teh kahiji kanu ngagunakeun opat alat nu saimbang nyata misqalut tauhid al ilmu al amal al mujahadah jeung al qawiyah ya. Jadi alat napikeun urang merangan hati teh nu kahiji nyata misqalut tauhid terus nanti nyata zikir teh terus oge al ilmu wal amal al mujahadu qawiyah ieu perjuangan ya. Luka Allah teh terus orang kamari ngabahas tentang perluna butuh guru muslim pentingna dina kehidupan urang. Kulantaran urang teh nyaho cara lebaran hati atau cara menjadi
kan kami permasalahan hidup teh dina hati teh bisa narima gitu. Maka orang wajib nyusaha minta bimbingan ka guru mursyid anu ngagaduhan sandang resmi. Tak kewe bang ditakin, selaku operasi asal kurang memperbahuli ruhani orang. Jadi di mana sebenarnya di mana hiji mursyid nancepkeun kalimah la ilaha illallah langsung kana pusat jantung pikeun mate pikeun non ngaletakeun batin sangkan buta tur hirup deui. Jadi kemarin orang ngabas tentang bab pisan. Terus bagaimana orang ngabas tentang prinsip modernisasi kemewahan jeung suku isyarat thariqah akbar ya. Jadi seperti non thariqah Sajiliyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Kubrawiyah henteu ngalarang muridna ngarasakeun nikmat dunia anu mumbah anu dahareuna sare empuk baju alus boga jabatan bahkan pangarsaba mah kitu teu meunang pangarsawa jejen make pakaian eta ge dicarang diganti jas jeung sarung anu tua saoge kan kumaha kehidupanna nya pangarsaba aos eta tingali. Bukan hatina dia hubud dunia, tapi non dunia itu jadi standar dirinya. Maka kemewahan dunia diizinkan sakan fisik boga tenaga kuat pikeun bersyukur jeung ibadah panuju ngeunah. Mode urang ngaji kan perlu biaya, perlu sarana. Gitu. Oge naon? Aya ngatamsulkeun kamari urang ibarat jam leungeun emas anu mewah kesing luarna dunia tapi mesin di jerona tetep motor konsisten meling ka Allah. Berarti urang kali tinggali mewah. Keur mah urang dandan sampurna, baju alus, ibadah alus, zikir. Oh, berarti kana teh kabitan. Marek pi kabitan kumaha? Compang-camping datang-datang supi teh ya cenah. Terus kumaha urang bari jeung ieu pias gitu kan. Ek urutan batur kumaha? Sedangkan anu rek diajak urang teh nu awal kana masalah kamaripatan. Jadi cebatna naon cenah jika teh kitu compang-camping urang mah cenah mata tingalikeun urang mah mobil mah sagalana. Mata kalian usaha kudu sukses teh kitu. Pikeun ningalikeun ulah sampekeun ajaran urang teh disalahkeun wae. Urang teraskeun bismillahirrahmanirrahim maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam tos ngadawu laisa syadidu lain anu ari anu kuat teh bisurati lain jama anu jago gelutna innama syadidu tapi sabenerna jama anu kuat teh yamliku nafsahu indal qadab nyata jalma anu bisa nahan dirina nalika ngambek nalika amarah Syekhoni diriwayatkeun ke Bukhari jeung Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung tos ngadau ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ika nafsaka ari musuh dadasar dina diri urang teh nyaeta nafsu anjeun. Musuh dadasar musuh anjeun teh nyaeta anjeun sorangan. Alaita allati baina janabaika anu aya di antara dua ramu dina jero dada anjeun. Qala Allah taala parantos ngadoa Allah taala qad aflaha man zakkaha teman-teman bagja zaman nu bersihkeun eta nafsu wa qad khapa man dasaha jeung teman-teman rugi zaman motoran ku eta nafsu asam siasatan sapun. Wa hadhihi nafsu jeung ieu nafsu teh dicacat. Wa hadhihi nafsu madmumatun jeung ieu nafsu teh dicacat. Inda kulli syahsin ceuk sakabeh jalma fi kulli zamanin dina unggal zaman.
bal jami'ul milali mutafiquna, bahkan sakabeh agama oge sepakat kana nyacat ala zamid nafsi, kana eta nafsu. Wa tahdhiri min makriha, sarta mapatahan sangkan waspada di budaya wahidaiha jeung tina kalicikanana wa adamil maili ila gurubiha, jeung ulah condong atau manut kana panyasabna eta nafsu. Waalaikumsalam. Ari mah cenah kieu hadis nu kahiji eka hakikatna kakuatan. Baginda Nabi Muhammad SAW ngarobah paradigma ngeunaan zaman kuat. Cek ukuran dunia zaman kuatnya zaman jago gelutna atau bisuroah serta sanggup para dragun musuh secara fisik. Tapi cek ukuran syariat jeung hakikat zaman sabarna kuatnya innama syadidu nyata jama anu sanggup mengendalikeun jeung nahan dirina nalikakeun amarah indah qodok. Sabab amarah teh ngarupakeun panto panggedina hawa nafsu. Orang ngambek pan segala rupana kan kurang teh dilakukeun mungker amarah hawa nafsu. Jadi ieu tolak ukur urang. Jantak urang ulah serap ku batur teu norak di KDU jagoan teu. Henteu. Tapi nalika aya zaman hebat mah cek Rasul zaman teh zaman anu nanti innama syadidu nyata jama anu ketika manehna aya kambek manehna bersabar. Hatina manehna meper eta amarah sehingga manehna bisa ngendalikeun dirina. Sabab lamun urang amarah geus kaluar eta panto kabeh, panto kacecep, panto kebencian, panto nafsu hayang maehan hayang kitu bakal cicing da dada urang eta nu jadi mata nyerakakeun. Berarti manehna geus eleh cenah gitu. Jadi nu alus mah naon ketika aya amarah kena naon teu naon lah aya kudu saeutik mah jam nanti jam peramarah. Tapi geus katanya beres. Geus lah. Andi misalkeun dikeutkeun deui. Berarti urang teh keur ngalatih keur naon? Keur riado gitu kan. Kan dina setiap pengawe urang sok aya we piomongeun teh. Lamun teh misalkeun teu naon, lamun teh misalkeun jeung batur, jeung teh jeung batur salembur, jeung batur sadapur. Ya. Sok aya nanti permasalahan teh. Tak sabeurna naon musuh nu sabeurna mah aya dina diri urang anu ngancing dina diri urang anu sangat ngadodoho ka urang. Ya sok cenah maneh sirah rek nafsuna diteangan we permasalahan teh. Bahkan kan dina setiap satu bulan itu rek lalaki rek awe sok aya bad moodna. Tetapi urang teh keur ngalatih diri. Namun awe mah misalkan rek menstruasi atau haid, lalaki ge sok aya kudu si tegeran hate kumaha asal mah teh sesebelakan we hate teh. Asal teh asa gegebegan we. Nah dirinya itu manusia itu gampang kapancing ku amarah ketika aya omongan nu tegeran itu langsung muncul. Tadi dinya lamun urang geus murah sehingga ngaluarkeun amarah makana urang geus eleh didinya geus cilaka. Bahkan ngadeuketan kana jurang kecelakaan dina gitu. Jadi urang mah yang ditinggali jeung ulama-ulama sufi kan gitu seperti itu. Di balai dogan di kukumah ge tetep itu kan sabar. Sabar itu bukan berarti dia tidak melawan menghindar, tapi dia tidak berpikir dua kali. Pan boga konsepnya naon anu dilakukeun ku saban-saban jemaah bakal balik deui ka dina sorangan. Kemarin teh kayak manehna kasiksa ku perbuatanna sorangan. Urang rek di kitu rek di kieu. Terus hadis nu kadua, hadis nu kadua nu tadi mah hadis kahiji urang nu teh Rasul mere teh mere paradigma atau sawangan anu jelas bahwa zaman nu kuat teh jama anu jago gelutna lain zaman tapi jama anu anu bisa nahan hawa nafsu amarahna. Nu kadua Rasul mere nyaho bahwa musuh nu paling nyata dina hadis kadua. Maka Rasulullah SAW negeskeun ya ada kaadaika ya pamusuh-musuhna musuh
anu kudu diwaspadai kurang teh lain eksternal di luar urang lain kade ya. Si jelema itu jelema ieu ulah kali. Walaupun misalkan orang dimusuhan ku batu urang nganggap musuh, kade lamun urang geus nganggap musuh berarti geus eleh. Berarti urang geus leungit kesempatan urang jang waspada. Nu alus naon? Urang anu kudu waspada mah ceuk Rasul, nanti nanti ada ika, nanti pamusuh-musuhna musuh anu kudu diwaspadai teh lain jelema sejen. Lain negara deungeun, lain batu sambur, lain baru sama kamu baju musa muslim keneh mah nya teu meunang. Sata lain setan anu jauh, lain iblis cenah itu lain. Walaupun di Al-Qur'an setan teh musuh yang nyata bagi urang, tapi musuh nu pangbanget-banget nyata naon? Nafsu sorangan anu napol dina jasad urang, allati baina jabaika anu aya di antara dua iga jari di dieu. Ya. Dina jasad urang anu aya di antara dua rambut, ieu musuh anu henteu katingali. Musuh anu paling munafik cicing di jero diri urang, dina imah batin urang sarta nyaho sagala kakurangan urang. Ya orang kadang-kadang sok eleh gitu. Banyak orang kan ketuntun nama sok kadang-kadang sok era sorangan, gogorowokan, geus mau jadi era sorangan, nanaonan kan gitu. Bahkan tadi-tadinya qad aflaha man zakah wa qad khaba man dasah. Eta Allah teh oge Allah meresolusina. Dan bakal untung kacida jalma, bakal bagja kacida ya, jalma anu daek taziyatun nufus, ngabersihkeun nyuci-nyuci nafsuna tina kotor maksiat. Kan nu paling bahaya itu maksiat batin. Ya, maksiat orang dohir orang masih kena misalkan orang karasa urusana, tapi kan lamun maksiat batin siga ngarasa urang teh dosa. Misalkan contoh, kamari teh urang teh lamun zina. Berarti kan ya Allah, ya Rabbi urang geus berbuat salah, tobat urang teh sampai ceurik sabari kumaha. Karasa kurang dosana, tapi padahal mah dosa nu paling ripuh dina batin urang. Hiji goblak ya, dua musyrik, tilu takabur gitu kan. Takabur teh urang teh ngarasa dosa teh eta takabur sombong. Nah tadi teh Gusti Allah qad aflaha man dasah wa qad khaba man. Jeung teman-teman bakal rugi cenah cek Allah tadi teh ya. Jeung tadi bakal untung jalma anu bisa naon? Qad aflaha man zakah bakal untung jalma untung lahir jeung batin anu daek tazkiyatun nufus ngabersihkeun sarta nyuci-nyuci nafsuna tina kotor maksiat, tina dosa-dosa hati. Lamun kalian belajar ti ayeuna engke geus sekolah gampang lamun geus sekolah hese luar biasa apalagi urang geus katahan kana teh ka geus pabelit jeung urusan dapur gitu kan jeung urusan pangabutuh kayak nu liana gitu. Kadang-kadang ngaji lagi jeung ugah oh nanti Allah ge masih terang ka urang qad khaba man dasa jeung bakal rugi kacida bakal sangsara jamaah anu ngantep anu mendem sarta ngotoran nafsuna ku sifat madmunah tercela. Ini sifat madmunah tadi teh ya kizib, riya, iri, dengki, aniaya, perbuatan anu kotor orang misalkan tadi itu walaupun itu dosa gede secara syariat, tapi tobatnya lebih gampang seburang ngerasa lebih dosa gitu. Tapi mah nu paling parah mah ketika orang dosa dina hati teh ngerasa dosa, sombong gitu kan. Terus orang misalkan goblak pokokna ka Allah tara zikirna. Maka ia disebut konsensus global ya. Jadi teh sifat jahatna hawa nafsu ieu lain ngan saukur ceuk omongan ceuk guru, ceuk para asati, ceuk para masai, ceuk para kiai lain. Tapi geus jadi kesepakatan mutafakun sakabeh agama gitu kan. Kade tah agama Kristen, baik Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, jeung agama nu sejenna anu ngabogaan kitab-kitab gitu kan. Itu nyacad bahkan naon ngalanat eta sifat memadumah teh sakabeh zaman dina unggal zaman mahan sakabeh ajaran agama jeung kepercayaan di dunia akur yen nafsu eta teh kudu dicacat diwaspadai ti budayana atau makro sarta ulah dinote ulah dituturkeun lamunan jempal bibitana cen ulah tapi kan kitunya ngajarkeun mah bener tapi ge sarua anu salati teh masalah akidah boga pangeran tilu ngan eta mah kebaid ajaran batur urang penting urang mah bertauhid. Nah ieu dina tasawuf kabeh ajaran-ajaran akhlakna ngawaspadai sifat-sifat anu ieu nu matak dilakakeun ka deui urang. Pangesabah nyata ieu tujuanna teh nyata maksudna teh pikeun ngareformasi perjuangan hidup manusia.
sabab agama Islam ya guru urang sararea pangarsa abah ngadidik urang yen perang anu pang beratna perang anu kacida rongkahna nyata perang ngalawan diri sorangan eta sok eleh urang teh kan hese eta teh ngalawan batur urang masih kene boga alat boga naon tapi nu ngalawan diri sorangan rada bingung nanti kadang-kadang eleh unggah waktu teh ya misalkan contoh lamun manusia sibuk merangan musuh di luar tapi nafsu dina diantep rajalana na jero dada maka hakikatna manehna keur dijajah jeung diulinkeun ku musuh anu pambahayana ieu nu matak nyebabkeun urang terjerumus kana kecelakaan teh ieu maka dina maksud surat As-Samsi oge netepkeun yen kasalamatan di akhirat teh tugu mantung kana usaha urang tadi teh ajang merangan hawa nafsu eta lamun urang geus bisa ngendalikeun eta lamun bisa dileungitkeun nafsu mah da anugerah ti Allah tapi nu kudu bisa teh ngendalikeunana tujuanna naon ieu pangasaba nyata naon supaya urang sadar yen meunang gelut tarung naon sebutna fighter atau misalkan naon deui sparring gitu kan anu sajati nalika urang bisa nembongkeun kasombongan jeung kaulan fisik di hareupeun batur ya. Lain nalika urang bisa naon tadi teh ulangi deui supaya urang sadar yen menang gelut anu sajati lain nalika urang bisa nembungkeun kasombongan jeung kaunggulan di hareupeun batur tapi nalika urang mampu ngerem amarah jeung hawokna nafsu ditahan kurang mata kan waspada cekolot baheula mah kieu ulah sok sare keur tuduh ulah sok dahar keur lapar eta teh belajar untuk merangi hawa nafsu lamun keur sare teh tunduk urang keur teh karena teh yang sare keur waktu tunduk pada inget kana naon babacaan getara wudu getara amal ieu juga misalkan teu kukumba suku acan geus teu kuat tunduk maksud didinya urang bakal kabeunangan ku naon ku penyakit batin jeung bakal keuna we ku sihir-sihir batur gitu urang terdahar kelapar kan siga nu dahar naon nya lapar pisan bukan dahar wah habuk gitu tekarasa naon teh gitu kan beak buak diri amal seperti nu kasetanan eta teh disebutna nu kasurupan. Jadi tadi teh supaya urang sadar bahwa urang teh ketika urang gelut sejati lain nalika urang meunang gelut jeung batu paras ya jeung batu meunang lain tapi urang mampu ngarem amarah jeung hawa nafsu tu age tujuanna ngahudankeun kewaspadaan tinggi atau muraqabah ieu anu paling hese ya mata engke makan itu ajaran ti pampang sama Ma'abdullah gitu ngajarkeun tauhid itu jangan cara teoritis gitu kan 10 kali karena Allah Maha melihat Allah ningalikeun urang Allah ningalikeun dikirna Allah ningalikeun urang Allah ningalikeun urang lempang sia lempang 10 kali Allah ningalikeun urang ngagoler sia ngagoler Allah ningalikeun urang Allah ningalikeun urang itu tuh ya, bahkan bukan 10 ya dulu itu di pasaran zikir atau gitu jadi urang kudu aya sistem urang muraqabah sangkan urang ulah gampang percaya karena kereteng hati sorangan kadu waspada teh kajebak non kok kajebak siga urang teh bener cek omongan teh padahal eta teh salah harewas di iblis oge pangajak si nafsu sabab minum pisan jama ngarasakeun ngalakukeun kahadian padahal sabarna namanna keur katipu ku acal licik nanti ku akal licik nafsu sorangan demi kasugeman ego jeung pujian dunia berarti geus eleh tah terus lagi tujuan pengasabah jadi naik kitab Miftahus Sudur ngadorong unggal jama sangkan daek asup kana proses pembersihan jiwa nyata proses talqin proses urang bertoriko ya proses urang nanti zikir sabab eta ngarupakeun hiji-hijina jalan pikeun ngantontal palah atau kabagjaan jeung nyingkapkeun karugian atau khaibah ya. Maka saur pangasabah amarah teh ibarat seuneu sedengkeun nafsu di jero dada teh ibarat sato galak anu teu boga akal. Jadi tadi teh amarah teh ibarat seuneu sedengkeun nafsu di jero dada teh ibarat sato galak anu teu boga akal. Lamun manusia nuturkeun amarahna hakikatna manehna keun nyerekeun tahta akal jeung rohanina kaeta sato galak. Jama anu teu bisa nahan amarah secara hakikat nyata jama anu panglemah-lemahna di hareupeun nafsuna sorangan. Urang teh jadi budak hawa nafsu, kan sang ngapoe. Gitu. Budak hawa nafsu mah nafsu cenah cek hawa nafsu cenah siap ini kena sarena.
rek naon misalkan sare urang teh aja teu bisa nanti mujahadan rek naon ngaji geus meureun kena ulin main PS ujin kami nu kolot rek naon cenah ngaji capek lah mingguan rek naon sok berjamaah dari magi sarua berjamaah ge campur bener eta teh harewa setan siga bener gitu salat yang penting mah urang khusuna we hate geus berjamaah ge geus teu bisa komo deui ke sorangan berjamaah urang teu bisa khusuna sih ditambah pernah mah bisa keunah rek naon ka masjid komo di imaman ku ustad eta mah aing zikir lagi beda jeung batur gitu kan jeung teu puguh we kumaha urang capek cenah cek si hawa nafsu geus seumeureun kena salat tah we wudu salat ke deui salat mah ratan ke urang salat geus sare rek naon tolak ilmu da mana geus nyaho ieu wudu kitu sarua keneh salat kitu babacaana teu beda-beda tahun kitu rek naon geus cukup can mana jam boga salat eta teh harewa sungguh harewa di setan unggul da urang teu bisa kadinya urang teh urang geus cilakan ieu jadi urang teh mere dahar ka hawa nafsu diri urang teh disulurkeun ditumbalkeun kana hawa nafsu da ieu nafsu teh pinter ari nanti disebut teh nyamar menyamar mindeng pisan manehna nyamar jadi wujud ibadah iya itu kan urang mana geus nyaho di mangis salat teh leuwih khusyuk di urang lebih nanti bisa ngajaga maka ganggu maka gandengan naon di masjid mah kieu siga nu alus eta teh dia bikin laki-lakinya tuh atau misalkan contoh kieu sumangkatna urang hayang debat kana urusan agama ya lain bebeneran tapi demi hayang katembong pintar ku batur urang teh kan secara prolog hebat gitu kan secara argumenan luar biasa supaya disebut oh ieu mah hebat kayak gitu berarti teh nyumput tina naon amarah urang nyumput tina naon teh dina rohani urang jadi cepangan sabar lain hartina nafsu kudu dipaehan secara total sabab manusia butuh nafsu kedahan nafsu ngajaga diri nafsu jeung nuluykeun turunan tapi hakikatnya nyata mindahkeun kendali anu tadina ruhani dijajah ku nafsu direformasi sangka nafsu anu tunduk jeung patuh kana kendali ruhani sarta syariat mutmainnah disebutna. Jadi tahun kudu di note kudu diwaspadai bahwa nafsu teh pintar cerdas kurang sering eleh maka hikmahna naon tina note dua hadis tadi teh hikmahna Islam ngajarkeun yen adab kesabaran jeung katenangan batin nalika diontrog ku ujian amarah eta ngabogaan derajat anu leuwih luhur tibatan kakuatan fisik jeung otot matakan kunaon dina silat mah sebelum kita mau bertarung kita teh sok suliledek heula ngahudangkeun nafsu lawan. Jadi ketika seseorang sudah amarahna muncul maka hilang kendalina. Urang misalkan naik gelut baheula mah zaman kadul itu zaman baheula teh sok ditarung-tarungkeun. Gitu ditarungkeun resmi lain tawuran resmi gitu kan. Aya kan antara perguruan silat ge tawuran di jalan ke budak SMP STM. Di paehan baheula mah teu diseparingkeun gitu. Ngadu jurus gitu tingkatan ieu jeung tingkatan ieu deui eta teh mimitina teh naon jangan runtagkeun musuh lamun musuh nyata geus diledek wah sia mah dasar sia pendek sia mah nanti dasar sia beke dasar busekol gitu mainna kapancing amarana wah geus leungit teu bisa ngitung teu bisa nanti jurus ieu kudu kumaha jurus ieu kudu kumaha nah kitu urang ge ketika urang geus kapancing amarah maka urang pikiran jernih urang bakal eleh mau anu kedepankeun kurang teh wah nafsu urang teh gitu kan siga bener padahal urang teh bakal jadi salah ketika urang geus neunggar cadas gitu kan jadi konsep kekuatan Islam anu populer teh nu kaso teh nyata Islam ngajarkeun yen adab kesabaran jeung katenangan batin nalika diontrog ku ujian amarah ngabogaan derajat nu leuwih luhur dibanding kekuatan fisik jeung otot nu kaduana ulah sok nyalahkeun batur nalika urang meunang masalah atawa labuh kana dosa hikmahna urang dicarek pikeun kasalahan pikeun teh nuduhkeun ka sangka batur atawa ka setan hunggul tah itu setan ge semua cenahkeun ka aing we cenah padahal iman saukur ngajak ngabejaan ju urang mabok ju urang nafsu urang hawa urang
Urang kudu introspeksi atau muhasabah. Yang musuh utama anu mukakeun panto dosa teh nyaeta nafsuna aya dina dada urang ngajakna gitu. Maka orang di dieu abang ngajarkeun kesadaran universal. Non kesadaran universal ya, bahwa semua agama tidak mendidik kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kan begini nyarang. Tidak ada yang ngahegaekeun kecuali aliran sesat ya. Aliran sesat. Sakabe zaman jeung agama urut nanti ngeunaan jahatan nafsu nuduhkeun nya secara fitnah manusia mingga butuh kasucian batin sehingga zaman embung ngurus dengan bersihkeun nafsuna manehna keur ngalawan hukum fitrah kamanusiaan sorangan. Jadi lamun urang kungsi ngalatih mereka jadi aya nanti aya visualisasinya supaya orang lebih paham. Lamun urang ngagambarkeun nafsu teh ibarat kuda liar. Kuda liarna anu bedang luar biasa galak. Sedengkeun ari ruhani urang nyata anu noten kitu nih nu nyupiran joki penunggangna. Tah naon ai karetana lamun cukup rama ieu eta teh awak urang. Lamun urang teu kungsi ngalatih eta kuda, tutup kuda teh tadi disebutna nafsu. Teu dikendalikeun ku zikir, teu dikendalikeun ku ilmu ma'rifat. Maka naon tadi teh maka eta kuda liar bakal lumpat sakaba-kaba ngalungkeun joki bakal mabetkeun urang atau nabrakeun urang kana jurang kasangsaran asbala sapilin derajat pahadanna jeung bakal ngacak-acak naon we nu aya dina sabudureunana. Sabalikna nalika urang keur ngambek eta ibarat kuda keur ngambek. Zaman nu kuat lain zaman nu ceurik jeung pasah dibawa kabur ku kuda. Tapi jama anu panceg leungeunna sanggup narik eta tali kuda sehingga si kuda teh ngarem nepi ka eta kuda teh cicing nafsu eta teh tah amarah astagfirullahaladzim wudu da perlu matakan Rasul kan mematah ketika amarah orang berdiam atau orang misalkan kernangtung atau misalkan nongkrong berwudulah ketika berwudu masih kena nafsu maka kagolerlah tidurlah cek Rasul itu atau berarti duduklah geus duduk karena ngagor saking urangna ulah kudu teh kudu dibeukeut gitu bisi ye kena teh bisi na teh awak urang karetana dikendalikeun ku kuda tadi teh ka mana-mana itu kan loba gara-gara ayeuna kan silih paehan silih naon aduh ya Allah ya Rabbi kasus teh di Bandung anu awe disekap teh kan psikopat eta kan kade kalian teh kenal di Facebook, kenal di naon, kenal di konser, ganteng nama, menarik, urang teh dicuri jadi pelampiasan hawa nafsu, hartana dikoredaskeun biar kampil saberapa puluh juta, 3 tahun disekap, di naon, disiksa, ina digunting, ina pinuh disunut ku rokok, ina jadi loba nanahan ditakolan wae. 3 tahun sampai ina matana jadi buta. Sawin luar biasa yang gelis tapi jadi cacatnya gitu sebabna tadi teh teu bisa dieu naon teu bisa nahan hawa nafsu mah ya kade kalian misalkan kalau baheula makan belum ada pembogohan teh kudu ditinggali selerna teh sulur selerna tingali kaluhurna di mana imana ieu teh gagabah asal padu wae asal laku di media sosial dibogohan ajakan ketemu nalika awewe teh kalian nalika geus papanggi dirayuan ku hiji lalaki teh kan dirayuan gombal mode si Kemal itu kan nya geus kalian terperdaya akhirna naon ke urang itu nauzubillah min dzalik ulah kejadian kana anak bapak nauzubillah min dzalik eta kan murah indung hatena ya Allah saya bebejana anakna teh disukeun kan diancam ieu na dino disumutan beak ku rokok itu terus naon dia kepala sambil ieu dia digunting terus ieu teh wah saropat dino tepak ieu ini juga udah ditakolan wae ku helm ku naon rek balik teh encan mah seksualna rajiat kitu kan awakna encan mah ungap wae disiksa manehna kan kade hati-hati jelema teh siga bager tapi punya jiwa psikopat kade nu hampang leungeun mata ulah sok ieu mata ulah berat bobogohan sing taliti heula rek ka mamana teh bebeja heula itu matakan orang penting berhubungan jeung orang-orang di sekitar selain jeung kalau tunggu misalkan contoh pika ayah haki ayah bapak ya suatu saat ketika orang itu bisa menerima informasi kalau orang bisa menerima informasi kan lain jadi janganlah menutup diri hidupnya jadi senang orang kudu bergaul ya bapak mau peringati kali ya laki sarua deh laki anak kan lu nanti umur 15 nanti kelas umur 15 tahun kelas 1 SMP geus dibully geus disiksa geus kumaha. Inauzubillah min dzalik ya jangan terjadi.
Itu terjadi, itu yang sekarang lagi hangat-hangatnya di berita di TV itu kan, itu penyekapan sama 3 tahun itu. Di 3 tahun itu waktu sakedeung ini. Di sakedeung 3 tahun teh kaden kalian. Milih lalaki sing apik ulah kabita ku kasetna, ulah kabita ku hartana. Kudu apal manehna cicing di mana, kudu apal indungna saha. Bila pun mau urang meneliti ka dia mun sakeun lamun kalian rek init ka mamana kudu catat nomor salina ingetkeun. Biar bapak itu matahan kan jadi anak, kalau misalnya mobil, mereka pasti memegat apa? So ditulis, bebeja, ya, aku naik angkot ini nomor serinya ini, enggak aman. Itu tuh jadi kebiasaan, ulah paduan naik, kan bahkan dulu kejadian kumat tahun sabaraha belum mana balik sekolah naik angkot yang mindali gitu, angkotnya tinggal seorang di bawah tuh baheula mah gelanggang ukur hium kene. Atau didinya barijeng geus di ala pernah teh di ala awakna terus dipaihan nu mindari indungna teh ngarepkeun sapoe 2 poe teh balik ditinakeun ka babaturanna informasi. Jadi urang teh ngajarkeun ka budak teh kudu waspada gitu. Ulah sampaikeun terjerat kana masuk ka ditu sabab ena jelema geus lolong mata batinna. Ieu jadi kudu urang kudu misakeun pikarek man rek indit kan suka izin di pagi sarua. Ada kaki-kaki aku rek sekolah kieu. Jadi ulah sampai ka bohong deui ulah. Ini tas sekolah pernah loba kan udah nu di Cikumar ini tas nanti berangkat izin sekolah di dia nanti pasti yang kudu jadi induna geus jadi main. Nya di ala ginjalna di ala naonna. Itu kan luar biasa jelema ayeuna mah kan geus akhir zaman gitu. Tah ieu kudu nu urang kudu diwaspadinya. Kitu taktikna setiap rek naik naon tulis nomor salina. Misalkan orang lewat gitu. Bisa tapi lamun geus turun, aku udah turun di angkot, aku udah turun di bis, aku udah turun di mobil umum atau naon. Kemudian lagi misalkan enak mobil pribadi seperti anu online gitu. Kade urang teh kudu sing apa? Si ieu kitu nya loba pisan kejadian. Urang lebih baik berhati-hati lah ya. Lebih berhati-hati daripada orang istilah ka mahese itu. Itu. Terus urang ngajengkeun paling nanti Falidalika min a'immati thoriqi. Kusabab itu ceuk para imam thariqah ya. Awal istigholi mimiti kasibukan al-muridi si hiji murid biqahriha wa riyadotiha nyaeta ngelehkeun nafsu jeung ngalatihna. Nah tadi teh ngalatih kuda, ngalatih nafsu. Wa mukhalafatin satanulayan hawa kana hawa nafsuna wa qati ma'lufatiha jeung megatkeun kana kabiasaan-kabiasaanna wa sahwatiha jeung sahwatna wa amruhu jeung marentahkeun eta si guru kana jadi muridna bila hadri minha sangkan waspada tina eta nafsu wa min makriha jeung dina tipu dayana wa zamuhu sata wa aljamuhu sata ngawajibkeun si murid bi muhasabatihi salawasna jam muhasabah kana eta nafsu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum pek hisab diri anjeun sorangan qabla an tuhasabu sameme anjeun dihisab dina poe kiamat.
Qala badu arifina tos ngadawuh sabari ahli marifat la ba'sa bitanawuli teu naon nyumponan ba'di syahwati saware syahwat li muhabbati lin nafsi anu mubah keur nafsu idza dopat anil qiyami lamun etan nafsu geus ngarasa lemah tina ngalaksanakeun bil ibadati ibadah ka'annahu satahalna teu naon ka'annahu labasa satahal sigahalna teu naon bilubasin make pakaian asyabi anu arahus al-bahirati idharo li nikmatillahi ta'ala kalayan niat nembongkeun nikmat Allah Ta'ala la basa teu naon gitu bi akli to'ami oge dahar kadaharan anu ngeunah anu kadaharan alid alladzi di anu ngeunah wasub bil ma'i jeung teu nanaon cenah nginum cai anu seger wasub bil ma'i alladzi jeung teu nanaon nginum cai anu seger al baridi tur tiis li adli istijabatil abdi kalayan tujuan sangkat anggota awak ilmuamen li adli istijabati kalayan tujuan sangkat anggota awak abdo isukri babari syukur bi azmi wa kuatin kalayan tekad jeung kakuatan mimadai alaihi sakumaha anu geus dituduhkeun asadatu sajiliyati ku para guru thariqah sajiliyah Fakod kana arifu sabab sanyana Syekh Arif As-Sajili Fakod kana arif As-Sajili sabab sanyana Syekh Arif As-Sajili yaqulu eta tos ngadawu li ashabihi ka para sahabatna kulu min atyabi peku aran jendahar kadaharan numpang hadena kulu min atyabi to'ami peku aran jendahar tina kada numpang hadena wasrobu jeung pek nginum minalladzi surbi tina inuman anu pangeunahna wanamu jeung pek sare ala auto il pirosi dina luhureun kasunupak nu empukna wa basu ayana siabin wa basu ayana siabi kasunupak empukna lain pirosi wa basu ayana siabi naon tadi pana nakamane dapatanya wa basu jeung liruhun kasunupak empukna oh, sata pakaian anu panglemesna tambahan. Sata pakaian anu panglemesna. Wa aksiru min dzikrillah. Tapi kudu loba zikir ka Allah gitu tadi teh cara. Jadi tugas awal murid dina hiji thariqah ya dijelaskeun
Kaidah tina mazhab para imam thariqah sancan murid dibere-bere rupa marifat anu luhur, maka tugas mengutama ternyata awal istighol, nyata tarung atau make metode kohar nyalehkeun atau ngalumpukeun oge naon riado latihan batin pikeun nyulayan hawa nafsu. Murid diwajibkeun megatkeun kebiasaan atau kok tu malu Fatihah jeung sahwatna itu anu sok nyonya bobogaana ditahan sampai 7 hari, geus daek 7 hari tambahan sampai itu lagi bukan teman-teman. Nu nyandu kitu nu nyandu kana narkoba gitu. Awalnya dikurangan seetik dinambah teh. Berjutus di jikiran, akhirnya bisa terlepas tanpa ketergantungan serta merdeka. Luar biasa dulu itu saudara ya. Sata kudu boga kabiasa muhasabah ngaevaluasi diri ieu nah saya teh nanti ngamuhasabah diri teh. Da urang mah biasa mah muhasabah diri, urang mah numpang halusna wae. Padahal cek Rasulullah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, pek hisab diri anjeun sampeun ke dihisab di Allah cenah. Jadi urang kita bebas seperti itu. Bahkan nanti cek ahli marifat aya kaseimbangan atau tatawazun anu luar biasa tina sawangan para alifin ulama sufi. Marantena mere fatwa yen teu dilarang la basa nyumponan kana kahayang syahwat anu mubah seperti non kan ieu nanti dahar itu kan hukumna mubah, dahar sare gitu kan, minum eta hukumna mubah beunang gitu. Seperti dahar ngeunah minum tiis pakaian alus sare empuk, tapi aya syaratna dina thariqah nyaeta nalika fisik geus ngarasa lemah keur ibadah nya sata boga niat pikeun izharun nikmah nembukeun rasa syukur kana nikmat Allah, lain pikeun kasombongan hegay aya syukur mah. Ya kan misalkan ulah sampai kieu urang diajar qanaah kana datang ka undangan. Oh da urang sok teh sok thariqah teh kebatur ditawaran aya sayur sop, aya daging hayam, aya kulu peda, nanti aya peda, aya sayuran. Bu batur nyerokot kabeh dipapai, manehna mah lain sok abdi mah bade ieu we. Nyokot kote daun unggul jeung sambal. Oh cuma tu teh hebat. Di nanti disayagikeun kursi jang diuk. Gitu. Kursi diuk teh lain jang nyombongkeun tapi jang dibere, jang nanti jang mere kanikmatan kamu ngajar gitu. Ya kursi dijieun teh. Lain kasombongan, ulah sok satatos ulah sok tawaduan. Gitu. Pake we gitu da saban keur kanyamanan lamun ngajarna nyaman bakal ngajarkeun ge bakal ngeunaheun diuk dina ieu pan karpet ieu mah geus galing bari geus arah teh gua akhirna tebetah teh nyaman gitu lain tawadu nu kitu mah lain DP kadahara tadi abdi lain itu mah sebenarnya lain qanaah nu kitu mah itu mah di pusorangan we qanaah narima pada teh ti Allah tarimakeun ku urang jang sebagai ngalap syukur gitu dipake dibere baju alus bokena belajar thariqah dur make pakaian atuh cumpang camping di mah baju aralus kupur teh jadina kita teh kupur nikmat tadina urang bersot tasawuf gitu kan terus bukan pakaian gitu kan ya kulit tumbuhan lan pakaian gitu sama saja naik mobil naik motor keren kumaha handphone ulah sonon kon itu bukan seperti itu juhud itu bukan seperti itu nya konsepna ieu para dina pangat sabagi gitu saya Imam As-Sajili nya dina thariqah As-Sajili hikam Ibnu Athaillah anjeun enggak seperti itu ya bahkan kadang-kadang jelema anu tadina jelema nu teu qanaahnya itu sok kayak pan beda jamaah anu make pakaian alus bari jeung rasa syukur antara make pakaian alus tapi manehna sombong beda dina pangawakanna ge di dandanan lagi mata tadi teh di titik sok we cenah cek si Azazili sok we dahar nu pangeunahna da teman teu haram tapi mubah kan kieu aya cek Allah teh tasi aya daging hayam ieu cenah aya hulu lauk asin deuh urang menisok konaan menisok tasawuf nyokot lauk asin dicocolan we pada dahir teh dahan mah teh itu teh didahar acan daging teh laku pernikmatan naon teh nyokot eta kecuali urang jang nyumpunan kahayang-kahayang hawa nafsu teu meunang dahar teh jeung naon oge jang ecek hawa nafsu mah teu meunang gitu jadinya ulah salah persepsi dina tasawuf boga pakaian ieu dar urang teh dipake da urang teh ieu sieun ria sieun disebut sombong sieun disebut lege ulah sok teh make jam pae itu ulah sok teh make
Makan masalah kurang kenuan dia jangan kesombongan, pagi jam jangan kesombongan. Nari kebatunannya tanya apa maksudnya, itu jam sabaraha. Nah gitu mah orang sombong. Orang pakai jam hidup jam sabaraha, kira jam sakit. Kalau misalkan orang pakai perempuan berhias berdandal seperti biasa. Kamu orang itu maka kayak jadi kumpul, bahkan jadi sombong kena. Maka cek si Abu Hasan Asyadzili make mere jalan tasawuf anu unik ka para muridna. Jadi ngijinan para muridna ngarasakeun fasilitas dunia anu pahadena kalian syarat batinah henteu kabeungkeut ku dunia saat dibarengan ku zikir la ilaha illallah gitu. Zikir jalan pakai alhamdulillah ya Allah ya Rabbi Gusti mempercayakeun ka abdi masihan ieu pakaian pantes dianggona teh ku abdi teh semangat kana ibadahna digeunah. Itu dakeun kalian pakai pakaian copang camping pakai baju salat. Jadi ieu teh maksudna nyata pikeun netepkeun yen pondasi awal lempang usul atau urang dina suluh teh nyata kudu ngalewatan proses melangan nafsu heula. Jama mau bisa naik tingkatan rohanina lamun nafsuna masih dibebaskeun dina kabiasaan dosa jeung poho. Oke maksudna naon ngalempengkeun pemahaman tasawuf sangkat ulah ekstrim hulu nya. Dulu tadi teh aya lauk emas, ieu pais hayam, aya ieu der kaladahan jeung daun unggul. Dengan istilah orang kejuhud atau misalkan orang dengan konsep qanaah padahal salah gitu. Tasawuf Islam lain hatina kudu nyiksa diri, kudu miskin, kudu sangsara. Maka naon Tuhan nanti dina tariqah sajiliyah. Nah ini hikam itu kan Ibnu Athaillah tariqah sajiliyah. Nyata ngajarkeun yen nikmat dunia sabenerna bisa dijadikeun kakuatan pikeun ngaronjatkeun kualitas syukur jeung zikir sabab ibadah syukur teh hese. Asalkan hatena tetap bentak ka Allah, rusuh ka Allah, ya titi Allah sabena. Oke tujuan ieu kalimat nyata naon sangkan si murid toriko boga kawaspadaan jeung daek ngahisab diri sorangan supaya engke di akhirat proses hisabna jadi hampang da urang geus menilai. Diucupna abdi mah ka neraka ya Allah, heuh juga cenah. Geus dihitung atas di dunia ge cenah. Ini teh kan. Heuh kusabab maneh pinter muhasabah diri di muhasabah maneh juga surga ini. Itu. Sabab urang meunang tapakur sakedeung atau tapakur sajam eta leuwih dibanding 70 tahun ibadah. Bagi orang ieu naon tujuanna sangkan zaman nu leumpang dina jalan zikir ulah tepi ka ngalaman stres spiritual ieu sering. Frustasi batin gitu sering. Sabanon nahan nafsu secara kaleuwihan. Zikir we gitu pada urang teh misalkeun contoh zikir we padahal tuh asa oge dina maqabah sampaikan dia pernah mengeluarkan air maninya dina waktu keur proses itu ulah sampaikan dia ya boga istri diantep we pamajikan teh kitu teh ditoya-toya acan antepkeun we majikan zikir ngaputing pamajikan huai nungguan dosa eta kan dosa kan pernah nyarekan kan ka hiji sahabat batur aya hakna. Jadi ulang kan eta mate disebutna stres spiritual. Frustasi batin ku sabab nahan nafsu secara berlebihan. Ku ayana dahar anu ngeunah, sare anu ngeunah diijinan. Fisik boga tanaga deui pikeun nangtung tahajud jeung zikir sapeuting jeprut kalayanon boga rasa syukur anu jero. Ngalayo jadikeun ke alasan ku Asep tane pas sare pas di abdi sare lain gitu. Sare dina waktuna. Dahar dina waktu napek dahar anu ngeunah sare numpuk gitu kan. Sare nu ieu dina kasur teh nyaran leuwih sampai ke sare dina wah da Rasul ge cenah heuh da zaman Rasul pancana ari teh can aya konsepna. Ieu kan ada berbagai ada berbagai pandangannya. Lamun cek misalkeun dina tasawuf filsafat itu mengedepankan kita harus hidup benar-benar juhudnya luar biasa jeung awak-awak atau jeung dandanana. Tapi ketika tasawuf ilmu atau tasawuf misalkan urang manahdiyin tidak mengajarkan seperti itu. Ulang hari pun diri sorangan. Ya iya ya. Jadi hikmahna jadi urang tina wajangan tuasan ajali nyata nembokeun yen Islam mah agama anu fitrah. Nafsu boga hak pikeun diteduna salila dina perkara mubah supaya anggota awak ada babari diajak tunduk ibadah. Oke, sanajan urang make baju mewah atawa sari dina kasur empuk kadaharan ngeunah ka inuman nu nikmat
tapi dikunci ku kalimat wa aksiru min zikrillah loba zikir maka segala kamewahan eta mau bisa nyimpen karat dina eunteung hate urang kamewahan eta robah jadi ladang ibadah. Nah itu ya sementara disampaikan itu dulu karena Bapak disuruh dijemput ya. Wa bisau sadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala nabiyil hasyim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.